Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang bagi perjogi laka pikeun anjeun naon antal basa yen make anjeun al-mala bisal mati nata kana pirang-pirang pakaian anu wedel ala ikota anu pantes bimaqomika kana tempat anjeun allati anu tabko tetep ieu malabis muddatan tawilatan dina waktu anu lila walaisa sareng henteu aya fiha dina itu malabis naon zahropatun kamewahan wala taj'al sareng ulah ngajadikeun anjeun hammaka kana cita-cita anjeun tanwi al malabisi kana corakna pirang-pirang pakaian watapannuna sareng nyieun fitnah bi tafsiliha dina ngawincikna ieu malabis watartibiha sareng ngaberesan malabis wakhtiyariha sareng milihna malabis minal alwaniz zahiyati tina pirang-pirang warna anu moronyoy al jaddabati anu narik fa inazalika karena sayaktosna itu madzkur min sya'nin nisa'i eta tina tingkahna awewe walayaliku sareng henteu pantes bisaha mati rijali kana kalakuan pirang-pirang lalaki bisaha mati rijali kana pirang-pirang kalakuan lalaki wal mar'u sareng ari jalma bi adabiha eta ku adabna ieu mar'u la bizijiha lain ku papaesna mar'u wasiyabihi sareng pirang-pirang pakaian si mar'u wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis man ari saha jalma la bisa eta make ieu man sauba syuhratin kana pakaian mewah fid dunya di dunia albasahu maka mere pakaian atawa mere pakaian ka ieu man saha Allah Gusti Allah sauba madallatin kana pakaian kahinaan yaumal kiamati dina poe kiamah summa alhaba tuluy ngahurungkeun Allah fihi dina itu saub naron kana seuneu waqala sareng nyarios saha asyairu tukang syair idzal mar'u di mana-mana hiji lalaki atawa hiji jalma lam yadnas anu henteu kotor minal lu'mi tina panyawat naon irduhu akhlakna ieu mar'u fakullu ridain mangka ari tiap-tiap solendang yartadihi anu nyolendangkeun ieu si mar'u kana rida jamilun eta alus waqala sareng adauh saha akharu anu sejen laisa lain naon aljamalu ka alusan bi aswabin eta ku pirang-pirang pakaian tuzayyinuna anu ngagindingan ieu saob ka urang sadayana innal jamala sayaktosna ka alusan jamalul ilmi eta alusna ilmu wal adabi sareng adab wallahu a'lamu bissawab.